Tetanggana larudat. Nyatong saruana tuh. Mun panggih jeung ti kotok tong ditincak. Ibu teh sok kajebak ku persoalan nu teu perlu dipersoalkeun aya ti kotok dikitu-kitu. Atuh jadi heuras urang teh. Mun aya ti kotok mah jiga keur ibu jumba tong difokusan tincak weh. Ya mah kini ku sadar kop. Nah atuh jadi ngurus ti kotok kieu. Warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah hamdan wa syukra lillah wa ala nikmatiz zahirati wal batinah alladzi amarana bi ittisami hablillah wal ibtiadi anil adatil jahiliyah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu nabiyur rahmah wa qudwatil ummah linaili sya'ada fi dunya wal akhirah. Asbahna wa asbahal mulku lillah wal ijatu wal qudratu lillah. Asbahna ala fitratil islam wa kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman yanfa'una. Faqala Allah ta'ala fi kitabihil karim a'udzu billahi minasyaitonir rajim wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu al-ayah. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam man amana billah wal yaumil akhir wa akrim jarahu. Absus salam wa at'imut ta'am wa silul arham wa sallu bilaili wa nasu niyam tadhulul jannata bisalam. Tema kita hari ini klasik, antik, unik. Karena berdekatan dengan interaksi di sosialisasi keseharian kita. Dan ini nyaris terlupakan karena kesibukan dunia kita, Bu. Judulnya kalau boleh diganti, ada yang ingat judul hari ini? Akhlak terhadap tetangga, akhlak terhadap tetangga ala Rasulullah yang terlupakan. Dan ini penting, Bu, karena kita semua punya tetangga. Urang rada gaulkeun judulnya, tulis di grup WA masing-masing. Kajian hari ini bersama Ustaz Epi Effendi dalam kurung adalah hubasteng, hubungan baik sama tetangga. Aya wae nya. Hubasteng, hubungan baik sama tetangga. Tentunya kita perlu dasar hukum. Adakah seprinsip apa tema ini dalam kehidupan? Ini perintah, Bu. Buka Quran surat An-Nisa, surat ibu-ibu, surat perempuan, ayat 36. Kita baca pelan-pelan, saya sekali, semuanya sekali. Biar dapat berkah dari bacaan Quran kita dari setiap huruf yang kita baca. An-Nisa surat berapa An-Nisa teh? Ayat 36. Sekali saya, sekali semua. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Yuk. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa'budullah wa la tusriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana wa bidil qurba. Dari 35-nya. Wal yatama
wal masakin wal jari dzil qurba wal jaril junub was-sahib bil janbi wabnis sabil wa ma malakat aymanukum innallaha la yuhibbu man kana mukhtalan fakhura. Artinya sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukannya. Ini sejajar ya. Hubungan baik sama tetangga itu dosanya hampir dengan musyrik nih. Sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukannya dengan suatu apapun. Selebihnya berbuat baiklah kepada kedua orang tua, satu, kerabat karib, anak-anak yatim, orang miskin, tetangga dekat dan yang jauh, teman sejawat, brother, sister, ibnu sabil, orang yang sedang di perjalanan. Terima kasih pada panitia, benar-benar ini jadi amal soleh. Karena ini problem sosial hari ini. Bersyukur atas nikmat umur, kita belum dikubur, sarehat sadayana. Alhamdulillah. Berbahagia atas nikmat sisa kuota usia, kita belum diwafatkan. Jangan bersedih, semua sudah diatur, semua sudah diukur. Rezeki sudah tertakar, tidak akan tertukar. Tenangkan jiwa dengan berbaik sangka. Sing nyaah kanu ngewa. Amin. Sing asih kanu dengki. Amin. Tong diamin kendalin doa. Loba mere kanu koret, sing dedeh kanu geuleuh. Tong riweuh kunu eueuh da eueuh. Tong ria kunu aya. Da titipan apa yang kita punya. Sehat geura sok. Ibu liver, ibu pankreas kena, itu teh berat, jarang bisa memaafkan. Coba lepaskan. Bae we da ka surga mah teu ngaliwat ka imah si eta. Geus tong dipikiran. Setuju tidak, Bu? Sing sehat emutan, sing sehat dadanguan, sing sehat ucapan. Tong komentar nu teu perlu dikomentaran, kalem we. Semua akan indah pada waktunya. Toh pulang mah masing. Sebanyak apapun komunitas kita, da maot mah angger. Istri cantik jadi janda. Suami ganteng jadi duda. Malah ditarungguan ku Karang Taruna. Nungan si bapak eta lucu. Harta lega, teu make agama menjadi sengketa, sering kejebak data. Nu urang, menang urang, mun eueuh urang, mun lain ku urang, ai urang sah. Pulang tuh nggak bawa apa-apa, Bu. Boeh aja, kafan, dimakan belatung. Ibu enak glowing, nya isuk mah jadi santapan sarapan serangga tanah itu. Lu biasa di facial, make foundation, blow on, airliner. Geus di jero kubur mah. Disumping na oge lain ku make up artis. Cacing, belatung, serangga tanah. Maka jaga wudhu dari sekarang. Biar ibu cantiknya dari dalam. Ibu mau cantiknya dari dalam? Inu modakna. Oh gawe atuh seteh inu modak. Wudu, wudu. Tenang jiwa. Cantiknya inner beauty yang terbangun. Kamu cantik dari hatimu. Lain tina kosmetik anu relatif. Cantik itu relatif. Nu goreng nu mutlak mah. Maka boga beungeut teh dirawat lain diedit. Na TikTok nama meni areueuh paroporian. Meni lalimit.
Na TikTok nama na IG na menila limit. Ningali kieu nama lalemot. Semoga salawat dan salam tercurah terlimpah kepada sosok yang dirindukan kekasih Allah Muhammad Rasulullah SAW. Semoga tahun ini kita bisa menjadi tamu Allah umroh dan haji. Amin. Sok weningkeun ati, sehatkan pikiran, perbaiki prasangka. Insyaallah Allah panggil untuk kita bertamu ke dua rumahnya yang mulia, Makkah Mukarramah dan Madinah Al-Munawwarah, biar kita bisa ziarah ke Raudhah, ke makomnya Rasulullah. Tema yang hari ini ajaran Nabi nih Bu. Kata Nabi, jangan mengaku beriman lah. Jangan mengaku beriman kepada Allah dan hari akhir, ada hidup setelah mati, ada akhirat setelah dunia. Kalau hal ini saja tidak diperhatikan, apa itu ya Rasulullah? Man amana billah wal yaumil akhir fa akrim jarahu. Hormati tetanggamu. Ini akhlak yang terlupakan karena terlebih kalau di komplek-komplek sudah masuknya juga susah. Kudu nyimpen KTP. Ini ada kejadian nih Bu, klasik Bu. Saya menyaksikan malah ngilu ngabantuan. Satu ketika ada tetangga ini udah lama nih. Karena dia ngantor kadang sering di luar kota. Interaksinya jarang-jarang ke masjid pula si laki-lakinya itu. Satu ketika ada mobil truk di depan rumahnya. Lalu si perangkat isi rumahnya, properti rumahnya dinaikin. Saya pikir standar aja pindahan lah. Kita kan suka ngaji ya. Masa tetangga pindahan gak dibantu ya? Dibantuan sih Bu. Beres di mana ini. 3 jam kemudian yang punya rumah nangis. Kenapa Bu? Ustaz rumah saya kemalingan. Menganing aing bantuan. Why? Kenapa? Something wrong? Ada sesuatu yang salah? Ada. Kurang komunikasi. We cannot not communication. Kita tidak bisa tanpa komunikasi. Maka Islam sangat memperhatikan ini. Ngobrol atuh jeung tetangga teh. Dulur yang sesungguhnya itu tetangga. Hubas teh hubungan baik sama tetangga. Urang pasti jeung pamajikan sewaktu-waktu ngaranna ge rumah tangga pasti aya bumbuna. Siapa yang melerai? Tetangga. Urang terpercik api karena kemarau panjang. Aya nu ngadurukan si lalatunya, si percik apinya ke rumah kita lalu membakar sebagian rumah kita. Siapa yang sigap? Tetangga. Kita dikejar anjing. Siapa yang pertama dikejar? Oh gawe ngudak tetangga tuh antep. Kiai ngajican sarapan teh. Tetangga, oh tetangga. Baheula aya sinetron. Jangan main-main dengan tetangga. Sampai ada etika Nabi, kalau kau membuat sayur, perbanyak airnya. Itu konsep kepedulian lain di Banyuran kucai sayur tetangga. Meuli duren mun kira-kira tetangga mau dibere mah dahar weh. Durean montong dibawa ka imah. Bising aya nu nyiram kan. Lagi hamil, lagi ngidam, ngambil bau lagi jadi masalah tak dia nu hamil mah. Pas sapu pagi-pagi. Ini cangkang na hungkul. Si ibu teh lebay di lamota. Ibu sing bijak, kalau mau bawa sesuatu yang pakai yang ini ya. Siap. Segini ya. Kalau mau ibu bijak, perhatikan hadis Nabi. Kalau kau membikin sayur, perbanyaki airnya, nyajeng bukurna diseimbangkan. Ieu mau duren hiji leutik deh, hiliwirna ka RW. Eusina ngan 5. Sok ka RW keun hiji. Pak RW pangbagikeun ka tiap RT. Tayeukeun RT hiji pangbagikeun ka tiap salamot ewang. Dan RT harus amanah, ketrokan. Ieu aya amanah ti Ustaz Epi, bilih jadi hisab. Bade resep bade henteu ieu mah tugas. Ngalaksanakeun sunah, mangga salamot ewang. Bade moal, cerita tanganna teh moal. Moal. Nepi ka beak jeung sikina. Surga berat. Ya, tong rudet, tong ruwet, tong ribet, tong ribut. Durian montong dibawa ke imah. Banyak bab tetangga, nanti ibu bisa googling bagaimana semestinya bersikap. Ini mah sepercik sebagian saja. Yang penting visi misi tanpa eksekusi halusinasi. Kita dapat nilai poin untuk kita amalkan dari hal terkecil dari diri sendiri dari saat ini.
Ibu senang gak kalau ada tetangga baik? Orangnya kudu baik ke tetangga. Senangkan orang lain, nanti Allah senangkan kita. Baiki dan perbaiki sikap kita kepada orang lain, nanti Allah perbaiki sikap orang-orang sekitarnya kepada kita dengan hidayah dari Allah untuk baik kepada kita. Ringankan urusan orang lain, Islam teh ngeunaheun pisan, nanti Allah ringankan urusan kita. Permudah urusan orang lain, nanti Allah mudahkan urusan kita. Sok sing somea kata tetangga. Karena itu saudara terdekat kata Nabi. Nabi, Ustadz bagaimana kalau tetangganya non muslim? Nabi melindungi. Siapa yang mengganggu tetangga ini walaupun tidak seakidah sama dengan menggangguku. Artinya apa? Respect Nabi terhadap bab ini. Betul tidak Bu? Genaheun saya Bu. Bager, geus teh. Nu keras lawani kulunak, nu geuleuh lawani kudeudeuh. Maka di antara hasanah fi dunya ini ditulis. Kan orang tuh suka doa, Rabbana atina fid dunya wa fil akhirati wa qina. Hasanah di akhirat cuma 2, diterima amal, diampuni dosa. Tapi hasanah di dunia mah orang kafir pun kadang terbagi. 1 hasanah di dunia mah bangun tidur, alhamdulillah harudang kene ya. Bersyukur, alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin. Terima kasih ya Allah, teman seangkatan sudah diwafatkan, selama mater sudah banyak yang dihantar. Aku pagi ini dibangunkan kembali. Terima kasih, alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana. Setelah diwafatkan sebentar, kau bangunkan aku kembali. Buru-buru kacai, sholat bukti syukur. Masih diberikan nafas untuk menghela keindahan dalam kehidupan yang sebentar dan sementara ini. Bangun tidur, makanan ada atau sarapan? Jangan lupa sarapan, biar tidak letih menghadapi harapan. Jangan lupa bahagia. Ya, jangan lupa bahagia. Bahagia mah diciptakan, bukan dicari. Kenapa harus sarapan? Biar siap menerima kenyataan. Kalau sudah tidak ada bahu untuk bersandar, masih loba gehu untuk didahar. Tong rudet. Ya. Bangun tidur, makanan ada, aya alhamdulillah. Daya nama aya Indomaret, aya Alfamart, aya banyak lah. Tapi bandingkan dengan Gaza. Air tumpah saja saletak ewang. Saya ingatkan nanti tanggal 15 pagi kalau ada waktu boleh hadir di Pajajaran. Ada run and fun untuk Palestina. Kita bersama Ustadz Aam, Ustadz Ahmad Baikuni. Ada beberapa talent di situ, saya juga hadir. Kalau ada waktu senam pagi tapi jadi pahala. Ya, bangun tidur, makanan ada, badan sehat, sarehat, sadayana. Hati-hati Bu, musim pilek lagi sekarang. Ngantong disebut COVID giung lah. COVID bang kosong piduiteun. Corona coba robah niatna. Nya. Kena, saya juga kemarin capek kena. Nggak apa-apa, wudu wedei wudu. Makanya penting jaga wudu tuh. Wudu itu antivirus. Bangun tidur, makanan ada, bari halal, awak sehat, posisi aman-aman. Posisi aman, pekerjaan suami nggak jauh dari rumah, setiap hari bangun tidur teh anak, istri, suami kelihatan nyaman, bahagia. Lalu apalagi Ustadz hasanah pidunya itu tetangga balager. Saya berapa kali pindah komplek karena waktu itu mental nggak siap. Aya tetangga nu julid, hasud, urang kuriak, saya asam urat. Mobil orang baru saya setruk. Ngadenge orang nyandung saya asam lambung. Daripada ganding pindah. Itu ternyata bab ini betul terlupakan. Ternyata Nabi membimbing ini. Maka ibu kalau hilang saja dari poin hasanah pidunya yang 5 tadi. Awak sehat tapi dahareun eueuh. Menyang dahar tetangga. Hudang sare, hudang tapi eueuh dahareun. Dahareun mah aya Ustad, ngan awak teu sehat, keur kieu mah paria ge pait. Keur gering mah. Oh emang pait sih. Tapi kan tidak sepahit kehidupan. Ya. Hudang sare dahareun aya, posisi aman. Salaki jauh, video call we gawe teh. Apa ayah? Kamu udah makan belum? Aku nggak makan kalau ayah nggak makan. Maraot ya dua nana. Tidak lalahar. Ini lebay dahar mah dahar we atuh. Ibu-ibu tah kebiasaan baru tapi hati-hati Bu. Mun rek dahar teh ngadoa heula iroh.
Ya mau ngadoa, beli foto heula. Nyeri awak mun teh dipoto teh. Sagala diangkat nepi ka piring teh bae. Pasen deui, jaba geus beak, dahar teu rudat heueuh eta. Tetangga, oh tetangga. Hati-hati bau pasakan ke tetangga. Nya. Bangun tidur, makanan ada, badan sehat, posisi aman, salaki jauh. Masih tersiksa, banyak. Boga budak di bluetooth tuh bisa. Harus ada. Lalu tetangga rudet. Nah itu ngahasana tuh. Maka bersyukur kalau punya tetangga baik. Ya, bukan masalah klaster dan bukan klaster kompleknya. Masalah kebersamaan. Sing loba botram. Ingin eta teh bu, cekna Allahu Akbar. Absus salam, sing someah. Isuk-isuk teh geroan. Weh, masak naon poe ieu? Buntil Pak Ustad. Pak Ustad kuduna naon? Samalah saya. Botram, menyatukan umat mah cinanya ratu. Wa at'imu ta'am, silih tukeran dahareun meureun. Eta teh ulah dianggap enteng. Ibu sedekah makanan ke tetangga ahli tahajud, ahli duha. Sebelum duha ibu botram. Lalu geus duha, tenang, sarolat duha. Ibu berpahala tuh ngasih energi untuk takbir dia dalam duhanya. Tong dianggap enteng, maka ingin masuk surga dengan selamat, absus salam. Tebarkan salam. Wa at'imu ta'am, bawa dahareun ka tetangga teh. Ieu mah rajeun ngirim kue semprit nu geus tengi. Eta ge kari cengkehna di. Dikitu-kitu batuk kurang teh, sasagon. Kakaren lebaran. Ya cenah ustad daripada dipicen mending tuang ku ustad. Ngirim bubur kacang nu geus jiga super glue, nu geus leueur. Dipake omeh teu ngeunah, pake si beungeut geuleuh di dahar ongkek. Yang terbaik anu haneut keneh, nya da geuningan sok aya di Indomaret gorengan, molen, sok balik teh ulah keupat. Gak ada orang miskin gara-gara berbagi. Gak ada orang melarat gara-gara sedekah. Lamun hadis nama sayur, naon we lain sayur hungkul. Cini, cilok, gehu, basreng. Ya sok, basreng anu level ladana loba teh. Ibu salamot. Salamot ewang ye. Bukti kompak, jadi sehah berjamaah. Tetangga teh sarehat. Sok geura. Diciptakan bahagia bukan dicari. Setuju tidak? Absus salam. Tebarkan salam. Wa at'imu ta'am. Bersedekah dengan makanan. Wasilul arham. Silih anjangan. Ulah jiga tadi tetangga kebangsatan malah dibantuan. Dan sekarang saya lihat bu berita kejahatan. Ada orang tetangga terbunuh. Dibunuh di komplek itu. Geus bau bangke karena kanyawan. Berarti tidak ada in control di situ. Itu mahal itu pembahasan teh. Ya maka bertetangga, beriman dan yakin kepada hari akhir. Salah satu attitude-nya adalah bertetangga. Ustadz ini masuk ke masalah nih. Tetanggana larudat. Nyatong saruana tuh. Mun bangih jeung ti kotok tong ditincak. Ibu teh sok kajebak ku persoalan nu teu perlu dipersoalkeun aya ti kotok dikitu-kitu. Atuh jadi heuras urang teh. Mun aya ti kotok mah jiga keur ibu jumba tong difokusan tincak weh. Ya mah kini ku sadar kop. Nah atuh jadi ngurus ti kotok kieu. Iya ya Ustaz, kenapa kalau nginjek ti kotok kaki jadi kerasnya? Heueuh da nu beunangna kolbu atuh. Nincak nu hipu mah nu beunangna kolbu. Nincak si eta mah nu beunangna manah jadi jeg-jereg langsung ingkep. Kunaon Bu abi nincak ti kotok? Awak nu kahandap diameuan. Meni eleh deet ku ti kotok si eta. Tong saruana. Kadang Allah mengutus orang itu untuk menguji kesabaran kita dan sabar itu melahirkan jalan ke surga. Sabaran, senyumi, sing nyaah kata tangga walaupun dia ngewa, sing dedeh kanu geuleuh, sing asih kanu dengki, loba mere kanu nya hese boleh yang nyebut hese boleh pulang duluan. Keur
disusun supaya ulah aya kata hese teh. Da hese jeung teh hese teh Bu, waktuna mah nu eta-eta keneh. Ngelehan mah tulis, ngelehan mah lain eleh. Mun anu gelo nanya jawab dong. Entong kayak jadi duaan. Mun aya tetangga rudetan deui tong. Mun aya tetangga nyiduhan ciduhan deui tong. Entong enan jadi pingpong cidu sok maneh heula sok. Set, trot sok. Jadi komplek cidu atuh teh di perang cidu Agustusan teh sok trot. Nya cek aing ge rudet. Tetangga. Nabi teh ngabimbing. Tong saruana, tong baperan. Saat gandeng wae tak karaokean wae. Tong riweuh datangan ngilu nyanyi. Abi masoki itu. Manehna nyanyi ngagandengan urang kan iring. Duh nih resep gitu ngiluan. Cenah ustad atohon di baturan ku aing tarikan. Tad dong tarik teuing. Maneh nu bogana tarik teuing. Aing ge kadeng. Maneh gadeng komo aing. Nyanyi we deui. Entong saruana ada pola-pola merubah itu. Gabruk rangkul tong dipukul. Ilhami tong dihakimi. Sayangi tong disaingi. Bina tong dihina. Sanding tong ditanding. Kadang orang teh papanas-panas jeung tetangga teh. Sampai lagu ge nu tara biasanya ke lagu ge. Tetangga kuriak nyeun imana lantai 2 nyetel lagu. Harudang, panas. Selalu, kebul. Ya, rudet ya. Hayang tenang hirup mah Bu, tong rudet, tong ruwet, tong ribet. Tetangga kuriak alhamdulillah mun hajat bisa nginjem garasina. Positif weh. Sehat gerak. Da penyakit mah tina pikiran. Tetangga nama kersare urang mah nyaliksik weh. Menang arisan nomor seberahanya seta. Singa bangun deui. Naon atuh ceu. Gering lah pokoknya malah. Hubaseng, hubungan baik sama tetangga. Samperkeun. Abi mah mun Ibu Deti pun bojo. Yang kalau ada makanan di mobil yang kadang panitia teh kan ya respect. Ustad badannya na konsumsi leuwih misalkeun. Ari abi mah sok dijawab nanti kieu. Naon Bu? Ieu cenah anggur konsumsi ieu daripada cete Bu amit-amit jabang daek. Naudzubillahi min hayang. Sok taekeun. Tah teh Bu keur satpam, keur barudak anu sok baregadang. Jadi imah urang teh dijaragaan. Coba ibu nu pedit. Pas kahuruan jelema ngabring lain rek nulungan. Wekdor lebok tah cenah. Tapi beda nu bager mah matak tong pedit ka tetangga mah. Bae si eta jahat ka urang mah. Urang mah ulah jahat ka si eta. Ka nabi ge aya nu ngewa. Tapi ku nabi mah antepkeun we. Kita teh lebih terhormat kalau kita baik kepada mereka. Dawuh rugina berbuat baik mah tuh. Kita teh buat dosen ti Allah keur nguji bener teh iman urang maka man amana billah bener mana teh iman cik diuji ku tetangga jiga kieu. Ustaz da eta sok ngomen wae nyinyir. Abi rek ngaji, kemana ninja? Jeung geus tong didengekeun atuh ni. Kena ibu asam urat. Meni sok baperan, da ka surga mah teu ngaliwat ka imah si eta tuh. Nya ka abi ge. Kemana bolotot? Beletet, gitu ya lawanan. Abi mah Bu kadang kan harus belajar respeknya. Jika aya rambu lalu lintas, tulisanna teh hati-hati di jalan. Pernah lihat? Aku abi mah sok dijawab ku hati, kamu juga. Karena banyak rambu nu katabrak oge. Bengkung tanggal nanti. Si beusina teh bengkung. Ongko tulisanna hati-hati tapi beusina bengkung. Matak sok dijawab tulisannya teh hati-hati di jalan, kamu juga. Tak ibu mun ngaji teh perhatikeun tulis, bising salah tafsir. Aya ibu-ibu ka dokter. Dok, saya bagaimana ini? Ibu nggak harus rawat inap. Ibu saya kasih resep saja.
langsung ngambek. Dokter saya nggak suka masak. Non ari maneh. Dibere resep kadon saya nggak suka masak. Di sangana resep pasakan meureun. Mantap ceu aing ge. Tanu hiji deui mah ibu-ibu teh cileupeng. Ibu tidak harus rawat inap. Ibu mah hanya butuh rawat jalan. Da balik ti dokter teh sasapu nepi ka imahna. Ngarawat jalan. Nah, jeung orang Indonesianya kudu genre we. Eta ngaji kunaon jeung Ustaz Epi mah cenah ngaji teh heureuy wae. Ame teu ngaheureuykeun. Urang diajar lieur, ame ningali nu lieur teu lieur teuing. Aya tukang korsel ongkek. Karena biasa lieur. Nu lieur mah nu ngahajan naik mayar. Turun tina korsel teh ibu hoyong naon? Hoyong utah cenah. Ya. Bae teu kaharti ge lah. Kayak kahartina mah di imah. Wah. Mun ngaji jeung abi ulah jadi nu seuri terakhir, berarti bodoh. Kan kudu diasah kecerdasan teh. Teu kudu ngarti ayeuna, engke we. Pas balik ka imah teh, pas lawang panto dibuka ku salak teh. Kunaon ibu? Karek kaharti nu ieu. Ingat ka Ustaz Happy cenah. Nah cenah ibu balik ngaji teh jadi gelo. Ya aya dongeng sih bu. Bising tatangga jeung nu kieu. Jadi aya petugas rumah sakit jiwa harus mengevakuasi pasien rumah sakit jiwa ini karena rumah sakitnya mau direnov di ke rumah sakit jiwa barukan. Dibawa karena ambulan, make jeruji. Ai di jalan tol teh ngebut si supirna teh, si bana coplok hiji. Ngakorolong kan, diudag. Eureun mobil teh. Bingung kan baudna caroplok. Oh batur pakumaha di jero nu gelo hungkul. Watir teh mah gorolong ban, kemana baud makanya di jalan tol mah jauh ka ditu ka dia tuh. Eta nu gelonya ngomong na kaca. Baud nu tilu cokotan hiji-hiji pindahkeun ka dinya. Ceuk nu gelo ti jero. Cerdas kieu cenah. Digugu weh da darurat. Tapi bener mobil maju deui, maju nyetiran. Ngobrol lah. Mana teh nah bet digolongkeun gelo cenah. Eta otak bener urang wae kaidean ku maneh. Urang mah gelo ngan teu bodoh jiga sia. Maka hidup itu pilihan. Mau jadi tetangga gelo, mau jadi tetangga bodoh. Ya, tong rudet, tong ruwet, tong ribet, tong ribut, ngelehan mah lain eleh. Hirup tong kagok tapi tong ngagokan. Mun teu nyaho tong nyanyahoanan. Tong eraan tapi tong ngerakeun. Mun teu wani tong wawanian. Tong wawanianan. Mun urang baik ke tetangga kan meureun hujan ngagebret di jalan keneh bisa nelpon. Mohon bu, oh mohon abi aya di bumi ya. Ustad punten eta cangcut nu ibu dipayun. Nyakoer we atuh. Asa tong jeung eusina. Atoheun teh teu pira nyait cangcut tapi balikna mawa Amanda kan. Ustad nuhun namun teu pang nyaitkeun mah abi jibreg cenah tah. Ieu ku Amanda. Naon sih rugina bageur naon sih? Ya, mungkin nanti ada problem selama kita hidup bermasyarakat bertetangga, kita ngobrol lah. Dasar ayatnya yang tadi ya, perhatikan wahai orang yang beriman, orang terdekat, anak yatim, tetangga apalagi tetangganya punya anak yatim. Gabruk. Jadi kita ibu bagi mereka. Bising hayang jajan era menta inget kakolotna kumahana hanci matana. Maka Rasulullah dipunggu budak teh, budak yatim teh. Mau Hasan Husein menjadi saudaramu? Atoheun budak, abdi tos gaduh 200 ti 5 orang bu ayeuna. Teu miskin, da lain urang nu mere yatim. Yatim nu mere doa ka urang. Ya, ibu setuju? Punya suami menjadi pecinta yatim? Setuju cenah Pak sok nangan yatim nu lucu indungna. Ame teu yaratim deui. Sok bu, ini ada door prize 4, cek panitia 4 ya bu ya. Sok, yang nanya saya kasih hadiah panitia. Ya, nanti saya juga nanya. Ya, mangga sharing session sekarang tentang tetangga.
Nanti door prize-nya dari pertanyaan Pak Ustadz ya. Pak Ustadz, sekarang boleh kalau ada yang mau curhat nih ceritanya Pak Ustadz. Boleh silahkan dari Ibu. Ibu berdiri ya, sebutkan namanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Pak Ustadz, saya mau bertanya, saya itu memiliki anak kebutuhan khusus, tapi di sebelah rumah itu selalu berisik dengan musik-musik yang kedengar kemana-mana. Siap. Terus itu sikap saya harus gimana Pak Ustadz ngasih tahu ke merekanya gitu, kalau anak saya itu anak kebutuhan khusus yang kalau dengar musik itu gak bisa, dia akan tantrum, akan kejam, akan gimana gitu. Itu gimana ngasih tahunya Pak Ustadz? Siap, paham. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salah. Ini klasik ini, sering terjadi. Bukan masalah kebutuhan khusus atau tidak. Kadang memang terganggu juga yang tidak berkebutuhan khusus. Di sana ada RT-nya nggak Bu? Ke Pak RT. Cek Pak RT-nya tari. Makan, oke, berarti Pak RT mau pusing. Ada RW-nya nggak? Kata Pak RW-nya, kapal lurah na bebeja. Ini kan urusan internal. Nah, kalau sudah lurah, RT, RW tidak mau ngadenge, kacamat. Ikhtiar dulu, nanti kabupati sampai tingkat gubernur. Era lamun nuki wae teu beres, betul tidak? Maka saya ieu teh pilkada teh kumaha? Pilkada teh beda dikit dengan pilkabe. Mun pilkabe mah poho jadi, mun pilkada mah jadi poho. Ini urusan RT Bu, RT teh singkatanna riweuh terus. RW riweuh wae. Lurah luhur sabelah. Ibu laporannya tong ka saya rudet. Amun cek RW tarimakeun teu sopan tah RW. Mestinya RW itu menengahi. Ya. Radio aing, musik aing. Ieu ge ceuli aing, nah musik si asup ka dieu. Kan teh riweuh mun teu dilerai mah. Kadang ini kenapa tema ini diangkat? Cobalah, ngan lamun ibu sabar. Tapi kan masalah anak Ustad. Subhanallah, disitulah ujian kesabaran. Eta ladang amal ke ibu. Urang nawe ibu imana make peredam lah. Nya ngelehan. Ini nih ada cerita nih. Namanya Abu Hanifah, ulama besar dunia di masanya. Kan di Arab mah Bu, imate lantainya teh rupa-rupa. Abu Hanifah cuma satu lantai. Berpuluh-puluh tahun kecelakaan toilet, spiteng masuk ke ruang tengahnya ulama tersebut. Gandeng teh cicing we. Meuli ember we. Buang. Singkat cerita Abu Hanifah wafat, tetangga itu pun ikut melayat takjiah. Pas keur salat aya cai ngecelak, ruas, ieu cai di mana? Kerabatnya bilang air dari rumah sebelah. Itu kan rumahku, sudah 15 tahun. Keren. Tak eta teh jawab tuh merinding saya ge. Ibu mau pakai alasan mana lagi kalau nggak pakai alasan sabar. Tapi terjaga hubungan baik. Nanti Allah yang perlihatkan dan itu nilai. Makanya ini yang terlupakan cek judul ge. Ini yang terlupakan tong saruana. Urang nawe make peredam. Meuli katan batu lah. Dikuplukannya budakna. Mun teu kuat kating minta kalau ya Allah hoyong pindah bumi. Di ditu teh leuwih rudet di tatangana terus happy pindahanna. Di mana bumi dipijak, di sana langit dijunjung, tong saruana, pasti ada ujian di setiap jengkal tanah ge. Ibrahim kenapa nyaman di dalam api ketika terbakar Namrud? Nih catatannya, yang Ibrahim persoalkan bukan apinya, tapi Ibrahim takutkan Allahnya. Allah ditiiskeun nama. Mun tetangga mengganggu, bebeja we ka Allah. Maka ada perlindungan. Allahumma inni a'udzubika min syarri jarah. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari kejahatan para tetangga. Bebeja we kan nu gaduhna. Mun aya anjing ngagogog deui tong. Bebeja kan nu bogana. Pak Haji, ieu anjing ngagogog cek Pak Haji teh. Bleki. Sindrek da. Si ustad eta teh. Langsung anjingna teh. Oh. Maka anjing aja dibaikin baik.
Masa kita dibaikin jadi anjing? Maka jangan coba-coba di rumah ada tulisan, awas ada anjing galak. Tatangga teh sarieun. Tong boro nu rek nagih, nu ngirim ge balik deui. Nu nampina anjing cenah ah. Jadi goreng ka urang ge mun boga anjing mah. Eta anjing ka anjing epi cenah. Ya jadi sing soleh Bu, lawanku soleh. Tong saru wana. Nah, aya ieu ceritanya ada ekstrim ya, Gus Dur pernah bercerita. Ieu mah tetanggana jeung pendeta tuh. Beda agama meureun. Tapi nyaman we da boga ilmu mah kalem we. Si pendeta teh diinjem motorna. Ya sabab ngaji teh kagang teh asup jeung tetangga meureun. Sing injem lah motor rek ngaji, teu ditingali agama nah jiga urang nulungan jelema tara ditanya agama nanya, jelema teh gebrus kasusukan. Punten Kristen sanes. Henteu meureun jewang we, ni lebaynya. Kita juga sama di komplek teh, ada non muslimnya juga. Enjoy we Agustusan mah senam bareng. Tah, rek ngaji ka daerah gang, pake we Ustad. Pake. Tapi saya perlu mobil cenah. Keur ka gereja nyasok pake. Kumaha tah? Lamun urang teu bener mengukur masalah bab ieu. Kenaon pendeta dibere atuh. Ini masalah tetangga lain masalah pendeta. Membangun hubungan baik. Hubas teng da. Sok we pake. Si pendeta teh tahu diri sih Bu. Geus dipake teh di kumah mobil urang. Tad cenah ieu nya mangga. Motor, tapi motor jangan dipakai, ya guys. Soalnya pakai, tapi kan jangan pakai mobil Ustaz. Ku saya balik ngaji, kenal potna diragaji. Pulangkeun, pendeta ngambek. Nah, tadi nginjem teh kadon diragaji kenal potna. Manehge bet di mandian atau mobil orang, sarua jeung dibaptis. Tah, mobil orang dibaptis, motor maneh disunatan. Ngeunaheun eta dongengnya. Tapi seri akhirna. Nya itu kang heureuy mah ku heureuy deui gitu. Kan dina Kristen mah mun di mandian teh dibab, berarti mobil urang geus jadi Kristen ye. Tah, motor maneh urang Islamkeun disunatan kenal potna. Paham ya Bu ya? Maksudnya entong di pikiran lah. Keun we eta budak ujian ti Allah, tetangga ujian berarti ibu nilainya 2. Sabar menghadapi budak, sabar. Tong boro budak atuh Bu, sakapeung diuji teh ku salakinya. Ku ti jero tong boro ku tetangga. Budak rendes ya Bu, tunji, 1 tahun hiji atuh. Imana teh itu astagfirullah, berarti halus rezekina. Ieu mah kadon istighfar. Batur nu ngeunahna ibu nurudatna. Ieu dongeng baturna di istighfaran. Si ibu mah paingan atuh. Nya, budakna teh loba sia Bu. Tapi merendah suami istri mah tetap ingin beribadah, berhubungan. Lilin nage mun rek sare teh 10. Tah ai salakina teh punten asma. Budakna teh geus sarare meureun aya kabutuhannya. Hayu cenah, Ibu. Nya cenah ku aya sapareuman heula lilina. Aya nu asma mah kan berat niup mah. Kadon kitu hungkul cenah teh. Gitu. Sing tarik atuh aya cenah. Da mun caang mah ibu ge mung era bising barudak lilir. Bakat teu kuat hayang nya eta mah. Apriu. Harudang sia budakna kabeh. Paremun teu harudang nya. Ayeuna manehna nu sare. Ngelean. Nah kitu Bu kadang lamun teu make agama mah hirup teh masalah. Ti budak, ti salaki, ti imah, ti tatangga, ti pagawean betul. Tah, fungsi ngaji teh untuk menenangkan diri. Ala bidzikrillah tatmainnul qulub. Ya Allah, terjawab akhirnya. Saeutik-saeutik teu kabeh ge. Oh, kudu ngelehan. Da ngelehan mah lain eleh. Pusing sabarnya. Insyaallah ku sabar mah cangkeul. Sok, mana lagi? Mangga, Ibu boleh sebentar.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Lilis Pak Ustadz dari Komplek Cilame Permai. Izin bertanya, tadi kita sudah menyikapi bagaimana cara bertetangga yang baik. Yang ingin saya tanyakan, sejauh mana kita harus bersifat dermawan kepada tetangga. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersikap dermawan, Bu. Nya semampu ibu. Tidak ada target, yang penting tidak menyakiti hati. Bu, punten ya. Pertanyaannya keren nih. DE tapi ngepret. Tentang kebaikan terhadap tetangga. Sejauh mana kita harus bersikap dermawan. Semampu ibu ibadah mah. Entong lebay, entong percintraan. Mun basa-basi mah teu bisa ku sikap ku basa-basi meureun. Hade ku baso, goreng ku basonya urang teh. Hade goreng ku baso, minimal ngajak ngabaso. Tidak ada tekanan, tidak ada target. Tabassumu kali akhi kasodakoh, minimal marahmai. Da ibu aya kasar kasur tulis, aya lemes limus, sakapeung urang teh cohag jeung tatangga teh. Kamana tuh sia teh item nya, iteung kamana? Kitu jeung tatangga teh abi mah. Pun bojoge geus paham, cohag gitu. Gandeng sora teh, mun ti masjid ge. Weh, dalahar, jadi haneuteun komplek teh. Tapi tidak ada yang tersinggung. Aya jelema teh tetangga teh tara ngomong tapi sakali ngomong nyiem duit. Rudet deui wae. Aya tetangga teh tara ngomong tapi sakali ngomong pi omong. Nah, ibu ku teu nyieun masalah jeung tetangga geus kebaikan. Komo jeung nganteurna kasar, kasur. Ngomongan mah kasar tapi teu pernah aya nu lemes tapi nyelekit. Keur botram, seepkeun we sadayana tong emut kanu sanes. Lemes secara bahasa nama, tapi celekit si tetanggana teh. Nepi ka curhat ka urang nanya ngomongna kitu, naon salahna da lemes, tapi beunang ieu cenah beda yang Ustaz, sesakeun meureun kan urang can kan urang nu ngarenosna, mane mah udunan uyah kan gitulah. Mun rujakan teh amanya, tapi tidak ada orang yang tersinggung. Ketika ibu tidak menyakiti tetangga pun itu sudah berbuat baik maksimal kepada tetangga. Maka tong sok ngariung di teras bari gibah. Ibu ngaleos diomongkeun sia. Aslina, kan ibu mah nyeri awak. Mun can ngomongkeun batur teh. Nepi ka siligroan di grup teh. Ceu ka dieu geus beres nya can. Geus beres duha, ka dieu di teras opieun ye. Ngariung mimitina mah. Ieu mah lain ngomongkeun ceu nya. Bari nungguan tukang sayur datang. Eta tukang sayur datang langsung diganjel rodana ku suku. Meuli nama kangkung sabeungkeut 1.500 tapi tukang sayur teu bisa indit da ngomongkeun tatanggana can beres di dinya tah. Nepi ka ieu teh kumaha bimoli bibir monyong 5 cm. Didengekeun dosa, teu didengekeun kepo hayang nyaho. Kan teh nu ngomongkeun jeding nu ngadengekeun rebing teh. Maka ibu, kenapa ketika musim virus harus bermasker biar tidak kena droplet percikan. Pidosaeun, jaga dengan zikir wirid dan doa, jaga jarak jeung maksiat. Maka jeung tetangga teh aya etikana. Kira-kira ngomongkeun, Bu punten abi aya kapergian nu sanes. Kalau berani ya ingatkan, teu kenging kitu bilih kasayaan urang. Eta mah geus dakwah, tapi dengan cara yang lembut. Ya, jadi kebaikan mah tidak harus berbentuk kiriman, Ibu. Tidak berbentuk parcel atau ucapan. Ibu tengah ganggu saya tage. Nges kebaikan yang luar biasa. Ya, anti konflik berarti. Ya, bagus. Sebelah ini regu B belum nih? Sebelah kanan, Ibu. Regu B, ini belum nih. Sebelum saya ngasih pertanyaan. Ibu yang baju biru pakai kacamata ya, boleh berdiri, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Santi dari Ngamprah. Maaf Ustadz mau bertanya bagaimana cara menghadapi tetangga kalau misalkan kita lewat bilang permisi itu nggak ada jawaban, tapi kalau misalkan kita nggak permisi itu disindirin gitu Pak Ustadz. Syeta rudetnya. Makasih Pak Ustadz. Assalamualaikum. Paham Bu, saya pernah punya tetangga seperti itu. Jadi emang tetangga teh rudet, mun urang punten teh dijawab, mun teu punten si eta ngambek, kan bingung kan? Ibu sing cerdas. Kanu beungeutna.
Punten. Punten nepi ka dijawab. Ngabalieur tewak ti dieu punten. Ame teh jadi masalah isukna punten ya, punten. Dia punten moal. Kitu abi mah sok kanu nyolokan ahlakna teu jelas sok dipaksakeun abi mah. Kan epi teh emang pika sebeleun. Assalamualaikum ngabalieur. Dibilah dia nyokotna. Assalamualaikum. Manehna tunggu di kolong ku aing. Assalamualaikum. Sok ditangkep ku abi mah bu nu kitu teh tangkep, seret diharewasan la ilaha. Rek kitu wae. Teu nanaon ngananaonan. Hayang maot keur kikituan. Nya ai ibu geus ikhtiar mah nya bae we antepkeun. Da ka surga mah teu ngaliwat ka imah si tong dipaehan. Kege pae sorangan. Kadang ngaganggu bener eta teh. Mata kudu boga jalan nu lain bu. Daripada si eta rudet geus neangan nu lain we. Dari atuh jeung tetangga. Nya ini masalahnya. Tapi kan kita orang beriman harus aman sikap kita. Tetangga yang baik itu yang tetangganya selamat dari ucapan dan perbuatannya sehingga tidak tersakiti. Tong saruana umat. Geus ku ibu teh usah dipuntenan, tarang ngajawab, bae da teu rugi atuh. Teu ngomong, urang sok diomongkeun. Ibu beruntung, dosa ibu dicokotan ku si eta. Doakeun sing panjang umur. Si eta teh ATM kebaikan urang. Kirim dahareun, make racun saeutik. Terus ibu teh ngadoa, ya Allah. Si eta ya Allah, apa meureun si eta? Lu ditanya tarang ngajawab, teu disada jadi masalah. Ya, si eta ya Allah. Masukkan dia ke surga. Tapi malam ini juga ya Allah. Maot dah. Kalau sudah tidak baik bertetangga denganku, simpan dia di sisimu. Ulah gitu. Pamali. Eta teh jalan ke surga ibu utusan Allah sing bijak, sing soleh. Doakeun mun ibu keur salat teh. Ya Allah lembutkan hatinya. Allahumma tahhir qalba wa hassin farja. Ya Allah berikan hidayah ya Allah. Terima kasih dengan adanya dia aku lebih dekat kepadamu. Ngeunaheun teu? Asik hirup make agama teh abi teh geunah. Bu ai jelema tenangna di mana? Mun laukna cai cacingna taneuh maung di leuweung jelema mana agama. Bu. Di belahan bumi mana yang tidak ada ujian? Si ibu mah yang berbuat baik, sejauh mana si ibu ieu mah gandeng ku musik tatangga, si ibu ieu mah tatanganna babalieuran wae. Berarti mun tatangga ditanya teu ngaliuk, si tatangga teh keur dikunci setang we kitu ngeus. Sok hiji deui ibu ah, sing bijak we ah. Satu lagi ibu yang baju putih di ujung ya. Bapak-bapak gak ada ini bapak-bapak? Gak ada. Ibu yang baju putih. Tadi siapa ibu yang, oh ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ustadz izin bertanya, Siap. Saya Mega dari Soreang. Apa yang harus saya utamakan? Orang tua memberi kepada orang tua dulu atau berbaik kepada tetangga? Terima kasih. Oke. Perasaan tadi di ayatnya ada deh. Kita lihat lagi. Prioritasnya mana dulu ya teh kalau telah tetangga heula begitu ya. Mana heula Bu? Tuh Anis Kurli wali daika. Babil walidaini sana. Sepuh dulu Bu. Artinya ulah disorientasi ai kata tangga bro-broan. Data tangana laki. Kemana bro? Bro. Ai kolot saya tatangga teu meunang meureun. Nya ala kadarna we kata tangga mah. Ibu bakat ku bager eta kata tangga. Ceuk bilih peryogi caroge sok. Seteng. Aduh. Cemega. Kalau telah nya. Kalau telah awas. Tapi Ustaz tatangana geus kolot tapi lain kolot urang eta mah. Nya komo kokoloteun mah.
Jadi jawabannya kolot heula. Setuju Bu? Oke, pertanyaannya dari saya nih, door prize nih. Tapi sebelum saya tunjuk tong ngagorowok gandengnya. Apa judul tema kajian kita hari ini? Siapa ya? Ustadz Ya. aja yang pilih Ustadz. Silahkan. 1, 2, 3, 4, 5. Tas Ibu ya. So. Langsung jawab apa ke depan? Jawab. Jawab, Pak. Hubaseng hubungan baik sesama tetangga. Ya, Silakan hubaseng. ke depan, Ibu. Berarti si Ibu memperhati. Pertanyaan kedua. Ayat keberapa, surat apa tentang dasar hukum pembahasan hari ini? Tuh, laki-laki. Kela tong gandeng. An-Nisa ayat 36. Anissa ayat? Ayat 36. Benar? Benar. Benar. Ya. Catat. Oke. Masya Allah. Bapak silakan maju Bapak. Oh Oke. iya buat istrinya ada. Nih door challenge prize. nih. Ada seorang ulama besar tentang bab ini. Anu imana kecelakaan sepiteng tetangga. Siapa nama imam itu? Sok Ibu. Oke lah. Siap. Abu Hanifah. Betul. Sok belah Ibu dieun. maju Ibu. Silakan ke depan. Hijidenya. Satu lagi, 2 lagi Bu. Satu lagi. Nih challenge buat grup ini nih. Siapakah istrinya Imam Abu Hanifah? Ayo. Dah si ibu tah jawabannya Ibu Hanifah. Sok. Yang satu simpel we menit. Ih cerdas si ibu. Tak iya santri. Bener. Simpel jeung si Ustad mah. Ibu Hanifah. Mangga Ibu. Nya sok Pertanyaan saha sok paling da urang sulit. teh apa? Pertanyaan paling sulit itu. Tapi si ibu cerdas. Apa salahnya si ibu? Da urang teh apa? Tah eta kecerdasan teh Bu sikap spontan. Sahanya coba mikiran tetangga, coba mikiran istrinya Abu Hanifah. Si ibu mah jam terbang atuh. Ibu Hanifah. Quotes hari ini, setiap orang bisa beli jam, tapi tidak bisa setiap orang beli jam terbang. Si Ibu Hanifah. Keren Bu. Ibu di ITB Ibu. Subhanallah. Keren. Saya mah bangga kalau ada jamaah walaupun sudah sepuh, tapi cerdas. Yang akan Allah tanya bukan 5 tambah 5 berapa. Yang akan Allah tanya 10 itu dari mana. Maka bedakan logika dengan logila. Apa bedanya logika dengan logila? Beda K jeung L. Sadar jeung sabar bedana naon? D jeung B. Mari kita satukan jadi kata-kata hari ini. Lu mau sabar sampai logila atau mau sadar dengan logika? Cinta ini kadang-kadang. Rudet. Ini obatnya. Jeung tetangga ulah sarua. Terlebih tetanggana nguji ka urang. Geus antepkeun we. Doakan silaturahmian, berlindung ke Allah, terus introspeksi bising urang nu salah. Ulah jadi penebar taleus ateu. Sensi langsung si eta, tapi belum tentu atuh. Eta si etanya urang teh keluar komplek. Langsung si eta ngebut. Ini ganeng knalpotna langsung jadi bahan gosip sakomplek eta. Curang tong diomongkeun mending geruan kunaon si eta kamari ngebut. Sok cenah mempunyai Pak Ustad tuh jelemana kadis ya maneh tah ke diaromongkeun. Naon tah? Maneh kunaon ngebut? Nepi kasih ibu yuk kamari ngarandeg. Teu kuat hayang ngising tah. Oh nya geus beres. Bu ngebut nanti hayang ngising Bu. Sok. Ku ibu bade diomehan moal. Geus beres. Pacantel sok pacantel. Beres. Da IRT mah riweuh teu terusnya. Sok kurangnya lindung ke Allah. Semoga tetangga kita baik. Termasuk kita yang jadi tetangga orang-orang sekitar komplek kita. Kita juga harus baik kepada mereka. Biar komplek itu perumahan kita jadi komplek kebaik. Ya doa nama nu klasik we. Da kebaikan mun eueuh hidayah mah. Allahumma. Ya Allah. Nawir qulubana.
binuri hidayatika kama nawartal ardo binuri samsika abadan birahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, cahayai kami, keluarga kami, para tetangga kami, saudara-saudara kami dengan cahaya petunjukmu sebagaimana engkau mencahayai bumi ini dengan cahaya mataharimu selama-lamanya merata. Tadi bilang kumpanon poe mah kan disorot kabeh. Ada nggak pernah dengar cerita matahari padam? Aliran. Eueuh tokenan. Nah, cenah Ustad bumi sok poek, bukan bumi gelap. Karena tidak ada matahari. Tapi saat bumi gelap, bumi sedang membelakangi matahari. Pelajarannya buat kita, HTT sok poek karena orang sok nonggengan pituduh. Bab tetangga ge poek mun teu diterangkeun mah hampir jadi pelaku nusok menyakiti hati tetangga. Untung sok ngaji berani minta maaf. Nanti Allah maafkan. Sehat teh Bu. Pankreas, liver, jantung kembali kepada posisinya. Ketika ibu loba mikiran batur, bari can puguh, ibu selnya jadi rusak itu. Ini dikait-kaitkan the power of mindset, the power of frame of think. Kekuatan cara berpikir. Ibu ingin hidup tenang? Kosongkan pikiranmu, nanti semesta menyerah kepadamu. Tong loba mikiran untuk perlu dipikiran. Kunaon nu gelo merdeka hirupna. Jaga jarak jeung saha-saha. Terus loba mikiran nu teu perlu dipikir. Teu loba ngadedengean nu teu perlu didengekeun, tara komentar nu gelo mah, tara baperan, diusir ge tara nyieun status. Ini teh ngareos bari seuri. Sare di mana wae ge sehat. Imahna leuwih lega ti urang, sarena ge di teras Borma. Teu ngilu ngadug, teu ngilu ngabangun. Sakabeung mun balik capek ningali nu gelo meni sok aya rasa aya kabita gitu. Ngan hoream leuleumpang anak. Da kegiatan si eta mah hangout we. Bebas, merdeka. Tapi sagelo-gelona nu gelo ce, mentas mah culang cileung. Aya kontrol. Hujan ngiuhan. Hayu euceun neangan duit komo nagihan nepi ka hujanan. Ngobrol jeung nu gelo, hayang tipes. Kalem, tenang. Jadi tilu teh Bu solusina mah. Jadi hirup di mana wae ge termasuk jeung tetangga tilu teh tulis. Hayang nyaman, damai, aman, merdeka mah tilu teh. Teh yang pertama tenang. Teh yang kedua tenang. Teh yang ketiga tenang. Jadi orang hijikeun tenang, tenang, tenang. Kan aya dina TikTok nih tenang, tenang, tenang. Mun ibu geus di bejaan teu tenang keneh anjay. Ini parah ini. Kemungkinannya ada dua. Satu kemungkinan, dua kemungkinan. Ya dua weh. Si ibu tak terinspirasi ku si ibu sederhana gitu. Ibu Hanifah. Benih beban gitu. Urangnya langsung terenyuh, bener. Anu rudet mah kieu, rukun Islam aya. Naon ari maneh? 5 kitu sia teh. Jangan nyebut aya. Aing ngaloba geus teu betah cicing di Indonesia teh. Hayang pindah ka Indomaret. Tarariis. Sing barahagia, sing alumroh, sing haraji. Cenah eta aya sametan sing lalunas nya. Amin keneh lunasan nu amin keneh. Amin wae. Nu jomblo sing parangih jeung jodoh. Nu geus tong amin deui atuh karunya nu encan meni maruk, nu edeuk deui. Doakan kita semua sehat karena memang ada ujian baru nih, biasa rutin, virus lagi ditebar lagi. Geus bae jaga wudu we. Anu teh monkeypox non? Cacar monyet. Kalem ya dari orang malin monyet da keur si monyet eta mah. Meni di pikiran, alah sia cacar monyet. Geus tong di pikiran atuh geus tong di pikiran. Malam saya tuh live TikTok Bunda. Ada teman lama muncullah di room itu.
Saat sono saya, kemana we nih Tarapangi biasanya ngedengerin radio cenah. Saya teh gula, tira jadi gula teh. Susah dore wae cenah. Nya saya teh begang nama gula, lain gula pikiran. Da mun teu di pikiran mah moal. Da gulana gitu mikiran urang. Nu bahaya mah ibu-ibu riskan kena diabetes tuh. Karena ibu banyak menelan janji-janji manis para suami. Bu, gula itu dari banyak makan gula. Ibu mau ninyuh kopi keur salaki, tong dikocek. Kiruh. Nya tong dikocek kiruh. Tong dikocek biar manisnya di akhir. Cie. Tong serius ting ya, hayang sehat yang gering. Bebaskeun pikiran. Make ilmu tilu BAE. Bae. Rek kitu rek kieu rek sona boh kitu boh kieu boh lam asa kitu asa kieu asa kumaha maneh bae. Ngeunaheun sia Bu, harampang aslina. Aslina. Ustad eta aya nu ngewaeun ka abi, udah mangilu jumba we. Dunia belum berakhir. Bila kau ngewa pada aku. Bebaskeun langsamkeun. Kenah geura. Da maot mah masing. Tah urang teh maot teh seuri nu ditinggalkeun ceurik. Nu bahaya mah urang maot, urang ceurik nu ditinggalkeun seuri atoh urang. Sakitu nu tiasa kapihatur. Ini bocoran buat yang besok ada waktu leluasa. Ada program sedekahku, kajian juga sama. Temanya keren nih Bu ya. Pasrah pada takdir. Jangan ya Dek. Besok temanya pasrah pada takdir. Kayaknya kelanjutan hari ini nih. Pasrah pada takdir, jangan ya Dek. Di Armenti Coffee House Buah Batu. Bagi yang nah tuh nyarudatnya. Ini encan geus nyebut keur nu tiasa sia teh. Hai teh tiasa mah wios. Ngabejaan. Ini encan rudat Anggeus singga bawa gering Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.